sabelah wetan, hiruplah hiji keluarga anu katelah jelema beunghar. Keluarga eta dipimpin ku Bapa Prabu Tapa Agung. Anjeunna ngagaduhan 7 putra jeung putri anu kacida geulisna jeung kasepna. Nyaeta Purbararang, Purbadewata, Purbaendah, Purbakancana, Purbamanik, Purbaleuwih, jeung Purbasari. Prabu Tapa Agung ngagaduhan hiji sakola umum anu ngagaduhan murid di mana-mana. Lantaran eta hiji-hijina sakola di kota eta, Prabu Tapa Agung ngarangkep jadi kepala sekolah di eta sakolaan. Kusabab tos sepuh, Prabu Tapa Agung ngagaduhan niat jeung nyerenkeun eta sakola ka salah sahiji anakna, nyaeta Purbasari. Anaki, bapak teh tos sepuh, ieu sakolah bade bapak wariskeun ka salah sahiji anak bapak. Bapak tos nuduhkeun saha anu mantos menangkeun ieu warisan. Nu mantos menangkeun ieu warisan nyaeta Purbasari. Tapi Pak, naha Purbasari anu meunangkeun eta warisan? Pan abi anu budak pangagengna Pak. Keputusan pas dipertimbangkeun Purbararang, eta keputusan teu bisa diganggu gugat. Bapak teu adil. Kuduna putri anu kedah Bapak pilih teh abdi, Pak. Kuduna abdi anu nggantikeunana. Muhun leres anu dicarioskeun ku Purbararang. Purbararang nu leuwih pantes menangkeun eta sakola, Pak. Kusabab sirik, Purbararang ngagaduhan niat goreng ka Purbasari. Manehna meunangkeun ide supaya Purbasari diskors di sakola. Dina hiji poe, Purbararang nyieun eta rencana jeung Indrajaya anu mangrupa tunangan ti Purbararang. Anjeunna ngagaduhan rencana nyaeta ngasupkeun salah sahiji barang berharga anu dipikaboga ku guruna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tos karuang sadayana? Soknya ayeuna urang ngaraskeun pelajaranna. Buka halaman 120. Punten barudak aya nu ninggali HP Ibu. Duka, mendingan aku yang teman, mendingan geledah bu. Tahu bener geledah. Bisi gue pus Yeti ku nyokotna. Jadi kami. Geledah bu geledah. Dan naon kami Ibu tinggali hiji-hiji kantongna? Ya senang tahu. Wah. Aya naon ieu teh Bu Guru? Ieu HP-na Ibu Ical. Incal, bade ngageledahnya. Ya, iya badai. Mending geledah nu ieu bade gawe. Sieuna bisi ieu ku nyokotna ieu mah. Enggak, sebenarnya udah gawe men salah tulang lunas. Tapi dipunya. Nah, ieu HP Ibu. Purbasari. Aya di tas Purbasari. Nah, habet aya dina kantong, abi mah teu nyandap, Bu. Geus pilih ieu mah dari awal ge. Purbasari mah alim-alim di luar lagi Teu Bu, jero-jero. abi teu nyandap. Alah, tos mah bejakeun, Bu. Ka kepala sekolah, Bu. Geus teu bener ieu mah. Ayeuna mah urang ka kepala sekolah tanya. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Aya naon ieu teh? Mangga cari heula. Punten pisan satu acana. Jadi kieu tadi pas pelajaran Abi Purbasari atau nyandak HP Abi Bapak Ibu.
Tapi itu saya buktos na eta teh. Baktosna tadi abi tos ngagaleda kantong barudak hiji-hiji. Nah, HP abdi aya di kantongna Purbasari. Laras ada Purbasari. Purbasari tengah rasanya anak eta HP na pun ibu guru tapi naha eta HP betaya di kantong Purbasari. Bapak teh nyangka ke Purbasari. Purbasari tos nyandak eta apa dulu. Bapak izin ke akun Purbasari. Mulai ti ayeuna Purbasari ku Bapak diskor sababaraha bulan. Tapi itu tidak segampang itu Pak. Ibu percaya kan Purbasari mau melakukan atas sifat tercela. Kumaha ibu? Eta tos aya buktosna. Eta keur jadi pelajaran jam Purbasari. Dina hiji kota, aya hiji lalaki anu kacida beungharna ngaranna Guru Minda. Guru Minda dijodohkeun ku indungna Sunan Ambu, tapi anjeunna nolak. Kulantaran hayang menangkeun pamajikan anu geulis, lemah lembut, siga Sunan Ambu, sarta teu mandang Guru Minda ti hartana hungkul. Akhirna manehna dititah indi ti kota eta, tapi dititah nyamar jadi lutung ku indungna. Ambu, abdi teh alim dijodohkeun jeung eta istri. Abi teu apal laku lambana eta istri. Abi sieuna ciga nu atos-atos eta istri teh. Ngan hayang harta abdi. So, ayeuna anjeun hoyong nu kumaha? Hayang nu ciga ambu. Maksudna kumaha Minda? Nya nu ciga ambu. Nya angka abi. Jeung bageun. Dedeh, cik anjeun tayangan ayeuna, tapi muncul ambu. Anjeun kudu nyama jadi sakada monyet. Meh eta awewe teu ningal ti harta jang parasna. Nuhun ambu, ayeuna abdi bade nyangan eta istri. Doakeun Minda nya ambu. Purbasari. Ya abdi datang. Nah, terang abdi di dieu. Terang atuh pan abdi tos sok merhatikeun Purbasari. Aya naon ka dieu? Ieu abdi nyanak buku pelajaran anu tadi nu diajarkeun. Oh, suganda ya naon nuhun nya sate acana jadi ngarepotkeun. Teu sawios atuh. Bade nyatet ayeuna atanapi kumaha? Teu sawios abdi nambut heula bukuna ayeuna mah urang main heula we yuk ka taman. Hayu wae tos lami. Ayo. Keke. Nah, aya lucu we ya kieu. Abdi ge saran dina sabenerna. Pasieun abdi asal maneh main musim biasa da abdi ge mulai niat jahat ka anjeun. Sebenarnya abi jalmi ciga anjeun. Kan abi kana kutukan. Han, tujuan anjeun ka dieu rek naon? Abi ngagaduhan babaturan. Ayeuna kahirupan Purbasari leuwih bagja kusabab ayana eta lutung. Singkat carita, lutung ngabantuan Purbasari meh Purbasari bisa sakola deui di eta sakola. Si lutung menangkeun buktos anu mangrupa video rekaman CCTV anu ningalikeun ternyata Purbararang lah anu salah. Nah, anjeun bisa sakola di dieu Purbasari? Muhun bapak tos ngijinkeun di abdi sakola di dieu teh. Bapak ngijinkeun anjeun sakola di dieu? Itu salah. Kieu we ayeuna mah Purbasari. Anjeun kudu tanding jeung abi. Nu pertama ieu nya pangeunaan-ngeunaan olahan masak. Nu kadua pageulis-geulis kumaha. Jeung nu katilu paganteng-ganteng tunangan. Tapi teh Eueuh tapi-tapian.
geuningan anu can dilakukeun. Nyaeta paganteng-ganteng tunangan. Iya tunangan urang. Mana tunangan anjeun teh? Da naon atuh abi mah ngan boga sakadang lutung. Nah aya lutung jadi-jadian di dia. Ya, Urang emang sakadang lutung. Tapi nah orang melihat tuh jadi-jadian. Ini sia. Mana ngan motor sakola urang? Indit maneh. Ulah aja nu ide dia. Dibawa tunangan mana oge. Ulah pak, ulah. Urang geus apal sebenarnya kejahatan mana. Ini sia. Ini. Bapak, Purbararang bisa jelaskan Ini Pak. sia. Ulah pak. Dina akhir carita, eta sakola janten milik Purbasari jeung direndengan ku saorang lalaki idaman. Sakola eta jadi maju dina aturan Purbasari jeung Guru Minda. Ari Purbararang jeung Indrajaya diusir ti sakola sarta hirupna jadi luntang-lantung.